Kalarsan Abimanyu parantos nyampur Semar Badranaya Astajina Dawala. Wah, bulan Astajina abdi bulan anom kurang ngareureukkeun heula capek wah. Oh sae mangga ya kulan wah Nagara Amarta deuleu. Tapi kacoreng 12 tahun di kawasan Kukurawa sumohon wah runtang ranting aset-aset negara digade-gadekeun laras air coreng cang wah diruksak Kukurawa kantenan nya emasna minyakna kabeh dikerid ka Astina batu barana dikerid aset-aset digadekeun dijualan jeung sajabana laras wah sama mena dina 13 tahun ucu paingan keur mah usum halodo ayeuna deuleu itu laras menit paingan coreng walungan gararing cu gararing wah tutuwuhan ayeuna geus eueuh tos coreng gunung gunul pasir bulistir sumohun laras wah haturan wah haturan kula nuhun cu eta damang wa kulan wah sumohun mejeh jang hatur nuhun ai sehat mah wa kulan nganya kitu teh awe deuleu dah kumaha kulan wa anu aya patula patalina jeung kajadian kaalaman kudunungan dewek ucu ulah kumaha wa teh kulan dina 13 tahun anu parantos kalangkung ujang sumohun naon atuh Pandawa jeung Kurawa. Oh, laras wa. Eta ge nguping. Nya eta dina pesta hajat surya di negara Astina. Laras. Anu tadina panas pesta hajat surya di Amarta. Kantenan. Nya diayakeun pesta hajat surya di Astina, diulem para raja teh ujang. Oh, laras. Diulem wa. Ngan dina mangsa keureureuk. Dah nuju istirahat Suyudana teh ngelekete ka Pandawa dah urang heureuyan cenah main dadu ulah tambah sore-sore mimiti tina siri betrik corengan wa mimiti corengan ku bulau tuluy di curang careng beungeut nya ku arep nepi ka duitan tina duitan gede nama negara diborokeun amuing eta atuh da puguh sang kuning cu ahli na nu kitu mah ujang ahli judi keur mah ngukut jin deui oh si eta mah ahli judi wa eta mah ulah di deukeut atuh Pandawa teh ngaleng-leong negara Amarta na teh cu oh kitu wa Pandawa jadi budak belian sumohon harita para pini sepuh negara Astina ngadesek ka Kurawa yen Amarta kudu dibikeun deui oh kitu wa leres mangaruhan deui sang kuning teh negara Amarta dipasrahkeun tapi Pandawa kudu nyorang heula dihukum 12 tahun dileuweung kamiaka sumohon ditambahan satahun nyamur sedangkeun dina nyamur ulah kapanggih dayeuna ulah tujuh nyamur duka di mana nasibna Pandawa duka kumaha wa ge teu acan uninga marukana di mana nanya wa laras ngajajah lemes ayeuna buktina negara Amarta deuleu dikerid ujang harta bandana wa harta karun rakyat Amarta disiksa digawekeun bari teu dibayar amuing
tutuwuhan di taluaran paingan cor mak ucang Aji mumpung teh wa meureun Aji mumpung laras atuh kaayaan amarta runtang ranting kumaha ngomeanana sumuhun ai tos soreng canggih mah wa hese deui tapi parendene kitu nya cu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong ih katenna ulah waduh kika gua mah tetep nyerak deleg hiji katerangan yang wong becik bakal kaciri wong salah bakal katara ta eta wa yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sumuhun yen raniksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng eta we wa masjid eta we pegangan urang mah wa da moal barina oge pikiran teuing anu kararitu padahal aya nu leuwih alus naon tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat oh eta akhirat walerus sumuhun yen urang sakabeh oge bakal baralik deui bakal marulang deui bakal ngageblek deui nya cung sumuhun ngan kitu oge mun apa jalana teh mun apa pangbalikan nu matak ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahana pun memuncangan teangan elmuna oh katenan wa eta supaya jalan molongpong jalan ke gedong leres blus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ta eta apa koncina we tadi dia pentingna silaturahim teh cu leres jeung kiai jeung ajengan jeung para pini sepuh nya jeung papada urang bararea da urang mah diciwitan ku wanci awak keur dialaan ku mangsa wujud keur ditungtut ku umur anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana deh eta wa abong kena hariring lain nu kuring haleuang tapi kagungan nu maha wening sumuhun haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang saur padede amung leres eta kulang nya cu sia oreng lain nu urang wanya segala lain nu urang sagala rupina oge kulang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan leres malah dina surat Ar-Rahman kumaha wa nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh tu geuning eta jelas wa geuning nya cu sumuhun oh rek dipalungkir kabeh oge sararujud kana wujud diantarana awas denge ame rasa jeung ribuan sel anu aya dina wujud urang eta teh sifat-sifatna anjeunna sumuhun telepat anu dipiwarang sujud ku anjeunna ieu kana wujud nu matak cing ati-ati taliti takwa takwa teh naon oh dina takwa teh aya wau waro teh waroi takwa teh apik oh kedah apik wanya segala rupa malah cekolot baheula mah ujang bakulang ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh oh tuh naon hartosna ulah dahar urah dahar keur lapar teh ujang tingali nu lapar da janji kedawak oh janji ama bener si banyo ge tara janji balawak teh atuh puguh ya bakteri nya tuh tong boro make jeung nyaah kabatur diri sorangan geus diri pika nyaah geus kaluli-luli tah di dieu meureun memeh salat kudu abdas heula teh nya cu eta ari abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan aya nu eueuh beungetan mentong nya wa bener antong da teh aya rarayan nya cu sumuhun wa uluh marukana teh kitu cu cing apik di dunya teh ujang oh lares amal gedekeun anu hade ngan kade aya anu bakal bisa ngahalangan kana pahala amal doh naon teh wa hiji nyaeta ngan ukur ngomongkeun batur ngomongkeun babaturan teh kade teh
laras gerehan cegekan sawadan cegekan segala eta teh salah sahiji nu bakal ngahalangan kana pahala amal. oh sumuhun delepat Kaduana nyaeta goreng hate nah eta katiluna saeutik ka erana kaopatna ubudunya wa eta naon ubudunya dudunya wungkul tanpa mikiran akhirat. oh nya istilahna nya beulah teh kitu teh hirup sabelah teh kitu mun baheula nya ngeyeng ting kana dunya mun baheula mah dajal meluanya tuluy ka ituna tulul amal naon tulul amal hartina teh panjang lamunan ucup loba ngahayal teh ngahayal we pagaweanna teh ya ngalamunne ngahayal dolim meh nu teu eureun ta eta nyajak sumuhun eta dolim wae nu matak prak ayeuna mah aji diri we ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna nya sabab urang teh miniat leres miniatur malah hiji katerangan merebeja mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna sumuhun sok balik deui we kana kabodohan hirup teu bisa naon-naon diri sasampiran awak sasampayannya daya upayana ge wanya naon apun kurang tenan wa telak-telak masing tilik ulah waka nolak muncan taluk ya benar dina diri urang aya nak kabeh oge gerasa kotek tak mohon wa sae leres wa tetep diri urang teh nyaranekeun diri ka anjeunna kudu karena anjeunna sagala rupa ge tekadna ucapna lampahna teh nya cu leres terus nyaranekeun eta buktina geuning Pandawa Pandawa kumaha pansidik judi teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram diharamkeun kunaon batur bakal dipigawe bakal diicip-icip bae atuh dawa beungar tinu judi ka urang teh hartina dina aturan anjeunna sumuhun leres wa kadar ayeuna rupa-rupa cenah golongan rupa-rupa paham heueuh eta teh supaya nyararamung ngan dina nyamungna boga rasa ieu aing pangpinterna akhirna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya akhirna jadi kasiriku junti teh wa leres wa ai cirina manusia teh dina gawe oh dina gawe kitu wa gawe kumaha lamun gawe na manusia nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh sabar tawakal jeung sajabana ta eta ciri na manusia oh ciri da manusia mah gaib ucup leres eta ciri manusia teh da aya mah anu aya mah ieu sirahna panona ceulina irungna atina jantungna leungeunna sukuna manusia mah tak kapanggihna yen manusia teh dina gawe oh dina nya eta teh eta cing mangpaat urang keur kabalarea hoerunas anpauhum linas yen panghadena jelema nu aya gunana keur balarea sumuhun telepat wa nyajang leres ngan hanya ka kiwari naon wa mang hanya kakeun wa macu mang hanya kakeun kumaha wa teh 8 tahun merdeka teh jang leres ngan ieu hate leutik nanyakeun ieu teh heueuh geus merdeka nah kumaha cirina nama nya ieu teh geus merdeka kitu ante nanyakeun ieu mah hate leutik leres peke jararawa eta mah nah heueuh ieu teh geus merdeka semua buka atuh can karaos nya ya jawab nama ku masing-masing we teh mah wa can karaos anu nya karek ngaran dibabakeun mana pinten karaos da ajab jeung ajab tungtung namanya cu wabah jeung musibah we jelema gara sok ayeuna ngalabelut di setrum atuh nogna teu megar kai di gunung di Tuara bangkong di aralaan kungkang ngalobaan baan nyajak leres
orai diaralaan berit riam berit ngabrang manuk diaralaan hileud loba hileud babu nepi kaki eta runtah-runtah di walungan geus di mana we cereng runtah Citarum geura teh nyok ku siling aing ngaliwat jabat ti bau teh kiru runtah wungkul harus geus eueuh laukan wa pae amuing geus teu nyahoan uceng aya laguna tapi nya cu wawa mudah-mudahan kapayuna caleg-caleg urang anu bakal jadi wakil urang ke kapayuna keun aspirasi rakyat nya cu kandangan mudah-mudahan kapayun mah wa ulah ayeuna kadenge kuat nepi ka harengheng ku dedengean pajejet ku dedeuleuan tukang newak ditewak tukang mariksa dipariksa tukang ngahukum dihukum eueuh tuturkeuneun daya pemuntaran wa geus teu percaya ka partai oge geuning geus rareen percaya teh ka figur nu matak artis loba geuning anu jadi pejabat teh heueuh kitu duka teh teuing wa dek lalajo we aing nepi ka mana